saat di SMP. Komo pais tahu nama baheula kang hirup pan hari jeung Kang Irman salakina susah sanajan Kang Irman kalau lulusan sarjana ari oge ahli gigi lulusan D3 mimiti nama masa eta teh CPNS anu kasalapan kalina aya panitia anu datang ka imah Arif. Panitia eta minta 40 juta meh posisi Arif teh terkageser ku nu lainna. Pas-pasan kami nuju aya di bumi Arif. Kami maksa ka Arif kanggo mayar eta 40 juta teh. Meh Arif teh lulus di CPNS meh kahirupan Arif leuwih maju sabab Arif budak kami anu pang susahna tibatan budak anu lainna. Tapi kan Arif jeung ami guntrang sabab kami hayang Arif jadi PNS. Tapi ka 5 tahunna Arif dan lingkungan ami ayeuna Arif geus bagja sabab Arif geus muka warung makan sampai nepi ka muka cabang. Nepi ka Arif sono ka ami Arif masak pais tahu kanggo ami tapi aya suara mobil di luar. KPK ami nepangan Arif sono ka ami. Arif cerik sengsukan. Unsur implisitna. Arif tawakal rajin jujur. Kedua, ami kabawa pusaka baba. Katilu Irman jujur jeung tawakal. Kedua, tema kehidupan keluarga Arif. Juru latar tempatna imah Arif. Waktuna zaman beubeut suasanana sedih atau kaopat galurna galur maju. Kalima sudut pandang orang katilu jami katilu. Terus amanat ulah kabawa pusaka baba sabab bisa ngarugikeun ka diri urang. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu anu parantos kapiatur ku panggideun alhamdulillah acara parantos beres. Monggo kitu urang sami-sami ucapkan hamdalah sasangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya simpulkeun yen urang teh ulah kabawa sakabak-kabak kudu tawakal kudu sabar yen lamun kagamaeun teh bisa sagalana langsung babari. Sakitu wae papiatur abut nabi dari orang aya Ramadan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pengajar sareng para pamilon anu simkuring ketika hormat puji sinan syukur hi urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparing ka urang sadaya nikmat kesehatan dugi ka urang biasa patepan lalai pahamuk jeung pepina dina dengan dia. Salawat dan salam mugia terus ngaca ngalor ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilang keluarga ka para sahabatna tur mugia dugi ka urang sareng umatna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tempatkeun wasta simkuring wastapun Muhammad Bagis lagi kali simkuring kapancenan jantan panunggu catur dina ieu acara. Teu hilang ngahaturkeun nuhun ka pangjejer serta pamiluan anu parantos kersa hadir dina ieu acara ngadiskusikeun ngeunaan cakon. Ku kituna sahadat sateunya tolong kana waktos aya urang buka ieu acara ieu sallallahu ausan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Saja nincakeun acara sareng simkuring pada nepangkeun pangjejer pada ngabagikeun ngeunaan sinopsis cakon
nu judulna jajab nu mula nyaeta janengan sani saban nu kawin di Tarajuk Sitan Tarajuk bawarna kaping 22 Oktober 2002 di Garut. Anjeunna merupakan murid kelas 11 di SMA Negeri 16 Garut. Prestasi nu tos kenging ku anjeunna nyaeta juara datang kedua se-provinsi Jawa Barat. Para hadirin sedaya, ayo ulang ngarudukeun kumanda bisa pangjejerna Sani Saban. Sumangga ka Sani Saban kamu ngaduhikeun kumandana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kuring salam dia pada bahas cabang anu baca bukti nyata judulna jajak tulang. Jadi tadi kan Obin jeung Apin. Obin teh orang syukur di lemburna. Obin seminggu sekali sama Bandung. Kumpulan dari sok mawa koran majalah atau noe kerjaan Apin nu kacida resep maca. Kalila Obin yang Apin babarengan, Apin karek nyaho yen Obin teh komunis. Unggal seminggu sekali kumpulan komunis. Bapak Apin kasienan. Apin kabawa-bawa ke Obin. Dina sangat merehin buku ke Apin, anjeunna aya nama merehin jeung. Pas niku gerakan 30 September di Jakarta, Apin keluas Obin milu bagian. Sabulan tidinya Apin ningali Obin dikhawatirkeun. Hirupna susah, imahna didulung warga di desa naon. Bila tidinya aya beja di Obin gering ripuh. Lamun pondok umur Obin hanya dikubur di lembur. Sadatangna ambulan ka lembur, masumaya disolatan dan geus diadusan jeung dikapanan. Sanggeusna dikubur, Apin balik panari, tapakur yang Apin bakal bawa nuturkeun Obin. Teras unsur anu aya dina eta carapon nu kahiji tema dimana tapakur sabab ningal yen Apin teh bakal nuturkeun Obin anu tos parantos aya. Saterasna palakuna Apin dikasirieun, dikaresepkeun Obin tiis-tiis tapi itu teras Bapak Apin anu lewasan. Judulna jajak mula, latarna di lembur, teras di Jakarta. Galurna campuran sabab pas mimiti nyaritakeun sa ayana ambulan, teras pas carita aya di tengah-tengah nyaritakeun saacan Opin yang Abin bebarengan. Awan anu aya di eta capon urang teh kudu rukun sanajan loba bedana. Tah di dieu toleransi teh kudu ditingkatkeun. Sakitu wae anu kapihatur punten anu kasebut. Atau nuhun ka Sani Saban tos ngaduhikeun ngeunaan sinopsis carpon nu lingkaran ku Asep Romli nu judulna teh jajak nu mula. Kulantaran tos nu sekedap salajengna kapamiwan bade tumaros dina ngadugikeun pertarosan kedah ngeunaan terus menyebutkeun nami serta kekengeng gogorokokan. Mangga saudari Isma. Sarpon ieu seueur anu tiasa ditapakuran kurang salah sahijina urang teh ulah beda-bedakeun babaturan sanajan babaturan teh beda pemahaman urang sanajan babaturan teh beda terus tapi kalau sebelum batur tapi salila orang bisa ningali yang babaturan teh masih anu manfaat mantap naon urang biasa dipertahankeun biasa segitu cara.
jujur jujurnya. Jujur.